Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nama BC Sultania kelas 11 IPA 2. Yang indah bagaikan candu, terus kulihatlah dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalan, kan bisa bersamamu. Tah, era teh lagu anu dinyanyikan oleh Febri Putri. Jadi, saha sih Febri Putri teh? Febri Putri Nyawancayani atau bisa dikenal nama Febri Putri nyaeta penyanyi sekaligus penulis lagu. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 5 Februari tahun 2000. Anak ke-7 di pasangan Enjida jeung Endang Suciari. Riwayat atikana teh di SMA 2 Makassar, teras nulikeun atikana di Universitas Bosua jenjang kalawan studi Hubungan Internasional tahun 2018. Tapi manehna teh teu ngalanjutkeun kuliah deui di tahun anu sarua. Sajabati eta Febri Putri teh au dina ngabintangan series anu judulna teh Dalam Jalan Teh Rasa Keju The Series tahun 2018. Kusabab teu ngalanjutkeun kuliah, anjeunna teh mulai fokus ngacover lagu di platform YouTube. Febri Putri mimiti ngacover lagu anu judulna teh Cekengan Rindu karya Viasa Besari. Tah ti saprak eta Febri Putri teh termotivasi bikin ngacover lagu, terus nepi ka ngajieun lagu jeung album sorangan. Febri Putri teh tos biasa ngacover lagu jeung nyanyikan lagu ti manehna teh masih duduk di bangku SMP. Terus di 2018 Febri Putri teh ngarilis lagu anu judulna teh Halu Jeung Usik. Nah, lagu eta teh sangkan jadi loba anu dikaresep kanu Febri Putri teh. Loba musisi anu kasohor anu hayang ngajak Febri Putri teh kolaborasi. Sapertos musisi karesepna nyaeta Febri Viasa Besari. Di 2021 dirilis lagu anu judulna teh Untuh nu dipidangkeun bareng Viasa Besari. Tah lagu eta teh ngamawa Febri Putri menangkan AMI Award nyaeta pikeun balada, kategori balada terbaik. Tah lagu eta teh sangkan jadi bukti top 50 di platform Spotify anu ngalahkeun 240 juta aliran musik lainnya. Tah ya usaha teh teu ngahianatan hasil, sangkan di mimitian ku hobi anu resep ngaliput lagu. Terus jadi ayeuna janten Febri Putri teh jadi penyanyi profesional. Sekian tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.